mual bisa aya anu nabrak karena takdir sanajan urang bertadbir usaha urang kuku bahage mual bisa ngarobah karena takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Urang hanya bersyariat doang talamun urang cep inget kadinya tuh geus takdir beuh eta budak tabrakan cak aing ge tadi beuh teh si budak rarasan aing bakal tabrakan tah budak lamun henteu kenceng mah meureun moal tabrakan teu bisa kitu. Henteu bisa kitu tetep bae emang geus di dinya meureun ajalna. Kajian kuku mah ge mun teu bisa kokoseran indungna aceng teh gara-gara naik motor cak mah ge ulah kenceng-kenceng beuh lamun aceng andai kata teu kenceng mah meureun moal paeh tuh urang mah aya andai kata bae mah tetep bae teu bisa. Kayak geus takdir ti ditu da kos kitu. Ya aing sebenarnya mun baheula teu kadinya mah meureun moal kawin jeung si eta nya jore nya beke gara-gara aing ngajuci